Masih di non Bincarung gitu ya? Masih di Bincarung episode 2 ya. Aduh, geus episode 2 deui. Episode 2. Lain teu karasa. Cenah pisukseun. Kamari urang ka pananyaan. Urang ka jelema pinter, Ke jelema pinter. ka guru matematika. Nya berarti maneh nu bodoh. Mana ini ke jelema pinter. Aya naon kudu dibahas ya. Poe ayeuna mah kok. Kurame Mau kurame? kamari kan tentang ieu pilkada serentak euy. Pilkada serentak. Nya, serentak tahun 2024 ayeuna. Kamari geus daftar di tanggal 27 sampai tanggal 28 Agustus kamari. Ya, jadi bupati merenannya calon mere sebutna teh. Calon bupati terus calon gubernur Ya. daftar. Daftar. Nya bener kamari ge da urang ningali sabaraha postingannya aya Kang Deddy Mulyadi nya geus daftar. Terus sahadi ieu teh lain lawan lah. Non kawan gitu kan. Ieu nana wakilna lain kawanna ti tim nu lainna. tim nu lain. Aya Pak Ahmad Saiku. Terus aya Pak Jeje jeung Ronald, Mang Ronald. Nah, eta Mang Ronald euy. Anu nu kurang ieu teh sebenarnya kamari anu diperkirakeun ku urang karena baligo nu loba teh kamari teh Pak Ono. Nya. Bahkan Pak Ono geus datang ti jam 11 peuting. Nya. Ngadagoan meureunna Rek daftarnya terakhir kan ditutupnya teh jam 12-nya. Jam 12 nya. Nah, tapi tiba-tiba Nya. di pihak ieu juga di prank gitulah. Nya, jadi diusungna Pak Ono. Ternyata itu Pak Jeje. Pak Jeje jeung Ronald. Padahal baligo di mana-mana geus Pak Ono sia. Nah, eta ngaranna ge politik. Nya, cenah aya deui anu ngomong mun ganti mah cenah ngaranna ku Oni cenah. Ono teh jadi no. Cenah gitu. Aya oke. Eta mah macam-macam lah eta mah naon ngaranna teh. Nah, eta mah netizen lah ngaranna ge. Netizen lagi hareureui eta mah. Tapi dah heueuh ngaranna politik mah hese ditebak lah. Hese ditebak. Tidak kelakuan maneh. Kadang sapoe halus. Isukna halus deui. Isukna alhamdulillah soleh nya. Tah eta. Tapi anu ku urang di ieu ayeuna kan loba nu mengusung ayeuna teh, mengusung beureunya. Mengusung beureunya. Mengusung. Misalna lobana wakilna euy, artis euy. Lobana nya? Heeh. Eta ngaranna naon ceuk maneh we ieu mah? Ceuk maneh ngaranna naon? Nya kan eta boga naon ngaranna teh? Karakter ngaranna ge public figure bannya. Figur. Eta public figure jadi geus dikenal. Geus dikenal. Ya. Kang Deddy Mulyadi public figure. Nya tuh tah mah tos ieu nya. Urang masih inget baheula. Pernah nutur-nutur Pak Deddy Mulyadi nya nepi ka kawasan ge boga urang mah atuh kok bisa dibuktikeun. Nya harita. Di tahun 2014 nepi ka ya. Terus Kang Erwan. Pak Erwan, Pak Erwan. Mohon. Puguh eta mah. Pan urang bestian jeung ieuna papahna. Nya Pak Haji Umu. Sok tiap kegiatan sok support wae anjeunna namanya alhamdulillah. Alhamdulillah eta mah. Tanu lain-lain ini yang disebatkan support ke orang-orang. Lain-lain. Ya, Kang Ronald. Kang Ronald dah, wow. Dia lah sempat jadi bintang tamu di salah sahiji podcast. Karasan orang masih kene tim kreatifna nya. Harita urang nu ngondisikeunana Kang Ronald. Jadi loba nu warawuh lah. Dari milih mah nya kewe urang ningali di nu pen aya sok debat ya geuningan. Mana nu leuwih kaharti program-programna. Jelas Jawa Barat mah urang kan gubernur pasti milih. Nya. Kamun kabupaten mah kan urang aya di Sumedang. Nya. Sumedang, urang pasti di Sumedang. Untuk bupati mah urang, da karena kartu keluarga domisili masih kena Sumedang. Cuma ieu mah urang ngobrol we. Ngobrol da ieu mah moal beras sabelah urang moal. Nya. Ieu mah ngobrolkeun kaayaan ayeuna anu rame daftar calon lah gitu. Sumedang teh tadina kan Pak Haji Erwan teh arek nyalon di Sumedang mah kok. Rek naik Sumedang hiji. Ya kan urang ge sempet jadi konten kreatorna. Maksudna di akunya. Nya di aku lah ku tim suksesna gitu. Cuma kan tiba-tiba ada tawaran yang lebih menggiurkan lah. Bukan menggiurkan, lamun menggiurkan mah ada sesuatu di dalamnya. Yakin ada di dalamnya? Kayaknya yakin. Maksudnya menggiurkan tuh gini Kang Aldo menurut saya. Secara karir. Saya karir. Secara karirnya. Karir. Dari gitu kan. isi dompet mah dan kudu nyalon
calon gubernur atau bupati Tos oge. aya. Anjeunna mah moal kakirangan. Pak Haji Erwan mah. Jika Mang Aldo jalmi aya lah. Jalmi aya. Isuk-isuk aya. Aya di bumi. Nya. Siang aya Aya. di bumi. Eueuh teh lamun keur sare lah. Eueuh teh lamun aya nu nagih mah kok. Eta karek teh aya abdi mah. Eta da. Bener ilmu ngaleungit mah mun zaman baheula mah nya. Mun zaman baheula mah. Zaman baheula mah kudu tapa di gunung, di guha 40 poe non puasa. Enak mah cekap gaduh hutang weh. Ilmu ngaleungit bakal katahekan. Mangako beres ieu bakal dipanggil ke polisi. Gara-gara naon? Jadi duta sopan. Soalnya urang keur dahar dia mengaku ngajak ngobrol. Bahaya dengan lagi orang naonnya. Iya mah lawan di warung atuh. Tah terus Pak Haji Erwan teh kan jadina nyalon jadi wakil gubernur. Sareng KDM nya, sareng Deddy Mulyadi. Tah di Sumedang aya Pak Doni enak teh mainnya incumbent. Pak Doni. Tah Pak Doni oge, besti oge. Sareng ibuna caket di abdi teh mun. Terus aya sadia aya Bu Hajah Erni nya nu nyalon teh nya. Terus aya ti independen oge mah kok. Independen teh kumaha teh dikeun ku partai? Nya tegaduh partai gitu. Nya tengange partai. Tiga urang meureun nya. Tiga urang gitu. Independen urang, tengange manajemen gitu. Independen. Bebas. Rek nyen konten naon we bebas. Oh, tim kreatif nah. Ai Pak Haji Doni sareng saeuna teh? Yang aya Kang Pajar. Kasep mah aku siga Mang Ako. Aku geus kolot atuh teu ngora kene. Di partai ieu nya Amanat Nasionalnya Tipannya. Pami Pak Doni teh di naon partai nya? P3-nya. P3. Wajah Erni ti Golkar. Teras aya di sadenya. Da sabaraha lah. Sabaraha pokona mah apal mah eta lah. Nya, nu apalna eta lah nu penting mah urang mah. Urang teu maca heula doakeun lah kayak mun jararanten lah gitu. Sing saha wae nu kapilih. Nya, pokona mah omat. Heeh. Beresan Sumedang, nya keur Bupati Sumedang ya. Maksudnya di beresan kumaha? Mangako loba kene ayeuna Pak kamari Pak Doni saperiode kemarin teh 2 periode. Saperiode ngali 5 tahun. Moal ka gero. Lamun teh mangke Pak Haji Doni nya janten deui tah nu teh acan kagero eta mudah-mudahan sing kagero bener. Jalan anu masih kena goreng nya sing laleucing soalna abi teh kan sanggar Pak Doni mah can ka dieu pisan mah kok anu pernah ka dieu Pak Irwan Sahnya Pak Irwan Sah nyalon Pak Irwan Sah ge mun teu salah mah nyalon mun teu salah mah nyalon nah Pak Irwan Sah pernah ka dieu Pak Irwan Saputra ketua DPRD harita teh nya buka ayeuna masih gitu masih duka lah dukanya orang kirang ya pokoknya orang rojong we saha wae nu naek ai Adi Aprian nyalonkeun teh eta henteu dewan dewan jadi deui nya jadi deui panas tiris kemarin jadi deui di bawah dokter gering eta henteu sehat kemarin sehat alhamdulillah kemarin ge nya alhamdulillah Pak Adi Aprian teh ngaranna mah ada Pak Dede Mulyadi. Jadi terus di Bogor ya oge ngaran Dede oge. Dede Sumiati eta mah. Nya sarua umroh di eta ge. Jadi khusus anu kloter kamari mah umroh teh nu ngaran Dede. Aku nya Dede Dablo umur nu acan teh nya. Masih kena pantomim eta mah. Mudah-mudahan atuh urang ge mangakonya sing engal-engal urang oge kenging panggilan. Atuh. Ka tanah suci gitu urang duaan waas mangakonya. Batur mah panggeus diparanggil. Ku Allah Subhanahu wa taala. Lain panggil umroh. Panggil umroh? Ya oge nu dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala aya. Tadi dia mah eta senina teh mako di warung dia mah. Jadi penjagana security na teh gogog tuh beri tuh. Oh si Rocky ngaranna teh. Eta teh merekna naon? Herder naon? Merek. Nya ada motor teh. Tah eta doi nu rame teh. Pendaftaran calon nya. Resepnya pendaftaran calon mah di yo geuningan naon teh? Diarak. Diarak-arak make kesenian nya. Nya teh di kawa-kawa meureun diarak-arak. Eta minuman. Nya. Tumpakeun kana kuda. Nya. Mang Deddy Mulyadi, Haji Umuh terus yang Pak Haji Erwan. Nya. Naik kuda. Naik duda.
kuda. Naik duda mah tuh, naik si Ariel. Duda Ariel. Sugana panaya pacuan duda. Pacuan kuda. Eta sangkan ieu meureunnya sangkan non uyu brami. Nya. Pendukungna gitu nya masing-masing ieu teh non paslon teh pasti loba pisan pendukungna teh. Nya leres mah kota intina mah eta lah rek saha wae anu jadi gitu nya. Kayak urang tonton ya pan sok aya debat-debatna nya visi misina kan can apal. Visi misina teh naon. Nya cantang tuh aya siga loba pendukungna tapi visi misina teh kaharti ku pangambung misalkan mangako gitu nya. Kayak ai Kabupaten Bandung sa. Kabupaten Bandung tah urang pernah jadi warga Kabupaten Bandung. Tah Upami Kabupaten Bandung mah, Padadang Supriyatna sareng Ali Sakib. Ali Sakib. Ya Ali Sakib. Eta teh lanceuk nama baheula bintang film oge. Oh, nu SMA teh naon baheula teh geuningan. Oh, nya. Nabila Sakib. Tah eta. Ya adina nu nyalon. Orang Kabupaten Bandung asli eta teh. Nya. Eta. Terus aya saha deui kawanna? Bapak Sahrul. Pak Sahrul Gunawan. Sareng Pak Gun-gun. Oh, Pak Gun-gun nu kapungkur sempat oge nyalon. Sempat oge wakil. Nya. Karunya mana nu nyalonna leuwih ti 6 kali mah kok. Saha ya? Dugul we terus eta mah. Oh nyalon we terus nu dicukuran terus. Aduh, kawan hawa ieu. Bandung Barat. Ngan dua eta Kabupaten Bandung. Mohon dua. Oh, dua kubu. Dua kubu. Mohon. Sing lancar Kabupaten Bandung kan. Nya. Terus Bandung Barat. Bandung Barat. Suhur pisan eta mah. Bandung Barat teh. Suhur pisan non rai ieu teh geuningan rai ipar sebatna teh. JJ. Oh JJ. Nyalon. Jeung saha JJ? Aya pokona mah sami-sami Ismail lah tungtungna teh aya. Oh aya. Nya. Terus ai eta incumbent Oh, Pak Hengki. Oh ya Pak Hengki nya laras. Pak Hengki. Nyalon. Hengki Tornado nya. Sanes. Oh, Sanes. Kurniawan. Nyalon oge. Pokona bakal piramieun ieu. Piramieun soalna serentak. Mun nyeungeut pepetasan mah, pepetasan anu ranteng teh geuningan. Serentak pokona. Tanggal 27 November pencoblosan teh. Kampanye ayeuna ge geus mulai. Geus aya nya. Kamu anu di nu kieu mah pan masif. Pan urang oge sebagai ya memberitakan kudu nama disponsori ku KPU urang-urang teh. Laras. Karena orang menginformasikan tentang pemilu damai. Terus tanggal pencoblosan tanggal berapa tadi? 27 November 2024. Nya, terus jangan lupa itu membawa surat panggilan. Ya, lain surat suara mangke dibere ku panitia. Bisi geus bawa cenah abdi tos nyoblos di bumi. Teu kenging. Cukup di bumi nyoblos nu sanes. Nya, di bumi mah nyoblos Sanes. Eta jadi siga ngopi mah cukup di luar. Ai nyusu di imah. Ngopi mah cukup di luar, mau nyusu di imah. Amat, tong di mana wae.